Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin wa syafa'atan lil mudhnibin wa hudan lil muttaqin wa uswatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha ta'ala katsiran ma'adz dzakirin wa imaman li awliyaihi shalihin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayrat. Allahumma iftah lana walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bifutuhil arifin waftah lana walahum bifutuhil awliya'i wasyuhada'i wassalihin waftah lana walahum bifutuhil anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahilu sahil, sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir, sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir, sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aturkeun usadayana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi at-tammati. A'udzu bikalimatillahi at-tammati. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifu su'a illallah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. La takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Ya Hannanu ya Mannan ya Dayyanu ya Burhan. Ya Hannanu ya Mannan ya Dayyanu ya Burhan. Ya Hannanu ya Mannan ya Dayyanu ya Burhan. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad wa li jami'i man amana bik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kidhbi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u wa nafsin la tashba'u wa min ha'ula'il arba' ya latifan bi'ibadih ya aliman bi'ibadih ya khabiran bi'ibadih. Ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir ya latifan bi'ibadih ya aliman bi'ibadih ya khabiran bi'ibadih. Ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir ya latifan bi'ibadih ya aliman bi'ibadih ya khabiran bi'ibadih. Ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samat hamanahan cate. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Sareng atuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbin wa tubba'in wila. Thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbin wa tubba'in wila. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durrun ghalaq. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durrun ghalaq. Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa
qiyamuhu bil amri wan nahyin jala wa ta'atun ahzun bidinil khaliqi wa qiyamu bil amri wan nahyin jala wa tariqatun akhdun bi ahwatakal wara wa azimatin kariyadatin mutabatila wa tariqatun akhdun bi ahwatakal wara wa azimatin kariyadatin mutabatin. Baca tingawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Dawahan musannif Al-Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu anhu. Moga Allah ngamanfaatkeun ka urang sadayana ku ilmu mantenanana. Moga Allah ngalimpahkeun ka urang sadayana tina luluberan kaberkahan mantenanana, karomah mantenanana, doa mantenanana. Oge kanggo kasadaya muslimin muslimat mukminin mukminat. Alhamdulillah ari sakabeh puji lillahi eta tetep kagungan Allah, sifatna Allah al-muwafiqi anu maparinan pitulung lil ula kana kaluhungan darajat hamdan kalawan puji iwafi nu nyumponan eta puji birrohu kana kasayan Allah al mutakamila anu sampurna. Summa salatu satuluina rahmat Allah ala rasuli eta muga tetep kautusan Allah al Mustafa anu diselir yakni junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a sahbin sinareng para sahabat wal ali sareng kulawargana Kangjeng Rasul ma'a sahbin sinareng para sahabatna wa tubba'in oge sinareng anu turut tumut ka aranjeunana wilaan alna tuluy tumuluy takwal ilahi hari takwa ka Allah, hari takwa ka Allah ngalakonan segala perintah Allah, ngajauhan sakabeh larangan Allah. Sieun ku Allah madaru kulli sa'adatin eta udagan sakabeh kabagjaan, pusat sakabeh kabagjaan, watiba'u ahwa ari turut kana kahayang nafsu, ra'su syarri habaila eta pokokna
bibitna sagala kagorengan tipuan-tipuan setan. Inna tariqa sanyanyana ari jalan nepina ka Allah syariatun eta kahiji ilmu syariat wa tariqatun jeung kaduana tarekat wa haqiqatun jeung katiluna hakikat. Inna tariqa sanyanyana jalan nepina ka pangeran syariatun eta kahiji ilmu syariat wa tariqatun kadua ilmu tarekat wa haqiqatun jeung katilu ilmu hakikat. Fasma mangka kudu ngaregepkeun anjeun ma musila laha kanu geus dibandingkeun kanu geus diumpamakeun itu nu tilu. Fasyariatun mangka ari syariat mangka ari ilmu syariat kasafinatin eta seumpama parahu wa tariqatun yang ari ilmu tarekat kal bahri eta saupama lautanana. Summa haqiqatun tuluy ari ilmu hakikat durrun eta saupama mutiarana nu aya di jero lautan ogola anu kacida mahalna. Fasyariatun mangka ari ilmu syariat teh akhdun eta nyekel pageuh bidinil khaliqi kana agama Allah nu maha nyiptakeun wa qiyamuhu sareng ngadegna si jalma bil amri ku ngalakonan parentahan kana ngalakonan parentahan wan nahi jeung ngajauhan larangan injala nu pertela eta parentahan jeung larangan. Wa tariqatun jeung ari ilmu tarekat akhdun eta nyekel pageuh bi ahwato kana kaapikan kana nu paling apik al wara'i seperti sifat waro tegesna apik dina sagala rupa tindak tanduk kumaula ka Allah wa azimatin jeung nyekel pageuh kana kateguhan ati teu ngijing sila bengkok sembah kariyadatin seperti ngariyadoh mutabattila halna khusyu anteng nying hareup ka pangeran eta torikoh teh nya. Naon torikoh teh apal pageuh kana perkara nu leuwih dina sagala rupa tindak tanduk kumaula sing apik oge ati sina kumaha teguh sing manteng cengeng nying hareup ka Allah. Teu tah torikoh teh ulah bolak belok kana dunya ati teh sing hareup ka Allah najan nyonyoo dunya. Terus teraskeun dawuhan Imam Hasan Al-Qazzaz halaman 10 dihanap manten ngadawuhkeun perkara ieu
hayang nepi ka pangeran latihanana teh eta diadegeun kana 3 perkara. Hiji, Allah ta'kula illa indal faqih, maneh ulah dahar angin di mana bener-bener butuhna. Geus naker butuh kakarak ukur nyukupan eta we wungkul. Wala tanama illa indal ghalabah, maneh ulah sare angin dina waktu bener-bener teu mampu tunuh salengutna, teu ulah ngahaja disarekeun. Wala tatakallama jeung maneh ulah ngomong illa indad darurah, angin di mana dina waktu bener-bener darurat tong loba ngomong. Wadzalika tahari itu nu bieu dicaritakeun nu 3 perkara teh li umumi qaulihi alaihi salam karena umumna pidawuh junjunan alam Rasulullah. Pandawuhan junjunan kieu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Emang kudu dicatat sabab dawuh junjunan disebut gitu kaidah ieu mah palenggeran kaidah hirup. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kudu jadi kaidah hirup urang, landasan hirup urang. Coba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husli islamil mar'i tina hadekna islamna jalma teh tarkuhu ninggalkeun manehanana ma kana sakabeh perkara layakni nu teu butuh manehna hi nu teu perlu manehanana hi kana eta perkara. Kira-kira teu perlu ulah sok sagala diomongkeun. Kira-kira teu perlu ulah gidi ka kidul ka kaler. Kira-kira teu perlu ulah sagala dihuapkeun. Kira-kira teu perlu kitu ulah jol hees. Jadi sagala di mana naker perlu tah didinya. Jadi tadi nu didawuhkeun ku Imam Hasan Al-Ghazali teh gitu, ieu kesimpulan nu eta teh nyanak tina umumna dawuhan junjunan alam Rasulullah. Eta naon cenah? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala. Mun urang agama Islam nu aya dina awak urang teh hayang hade, carana kumaha cenah? Tinggalkeun sagala rupa anu teu perlu geus gitu. Urang mah atuh da nu teu perlu dianggap perlu. Ayeuna mah diajar dilatih. Mana nu perlu sabener-benerna perlu nu diperlukeun teh? Mana ieu teh? Perlukeun kunaon dimaksud perlu keur kumaula ka Allah. Aya perlu keur dunya mah da moal aya eureuna. Da kabehana ge perlu. Kebeneran ieu neangan duit kudu hasil ieu ulah ngaji, da perlu duit. Tuh. Nepi ka teu ngaji, nepi ka teu salat, nepi ka tuh. Perlu naon ieu? Duit. Bener perlu karena duit. Bener ngan perluna perlu dunya ieu mah. Ya. Nu dimaksud perlu di dieu dina agama mah dina Islam mah perlu dina kumaula. Satungtung ayeuna teu perlu ayeuna demi kumaula ka Allah taala kitu ulah sok dijieun-jieun. Dina wudu ulah sok loba teuing ngahumur-hamur cai. Dina adus ulah sok loba teuing ngahamur-hamur cai. Tuh. Listrik ulah serba diraangkeun di imah
anu teu perlu keur kumaula ka Allah. Aing ngaran keur HS malah pareuman ya tuh. TV sina ngaganteng, radio sina ngaganteng, barang teu perlu. Gede eta lampu di jalan di luar ngahaja dihurungkeun nganteng, lamun perlu prak keur nyaangan nu ngaliwat. Prak teh teh. Da ieu mah perluna keur kumaula ka saha? Ngan ukur keur ngeusian hawa nafsu mah teh. Jadi ukur mana nu perlu jeung nu henteu tak urang teh sehingga resiko tara boga rasa cukup. Ya, tina 5.000 kana 10.000 teu cukup ngarahuh we anger luh lah we anger bongan urang teh sok ngaperlu kana barang teu perlu. Pangna negara Indonesia ayeuna ya nepi ka ngarahuh sabenerna mah loba ngahamur-hamur duit jeung kakayaan negara dipake kana perkara nu teu perlu. Mun sararea ngaraji mah azkia pake nanaonan duit dipakai balap itu balap ieu segala rupa sabaraha ratus juta sabaraha miliar dipakai balap mobil dipakai balap ngojay dipakai main bola dipakai arung samudra dipakai itu dipakai ieu nanaonan. Allah Akbar. Ger dipakai ngabantu kepentingan itu kepentingan ieu. Anu inti nama kepentingan eta teh kepentingan hanya keur pribadi inti nama. Lain ngageleuyeung lain. Jadi pemerintah loba duit teh ayeuna mah kumaha da loba hambur-hambur. Da dipenta teu pernah ya disensor heula, ditaliti heula, ditalungtik heula anan. Tong ka dihurungkeun teu perlu. Ya kacaang keneh ya. Kenyarioskeun teu perlu ya. Mangga didinya mah mangga. Ayeuna mah tara disensor. Kebutuhan itu kebutuhan itu. Membantu perfilman, membantu itu, membantu ieu. Najan memang kadang bantuan teh ninggang kanu perlu, iya. Sok seueur ninggang kanu perlu, tapi teu sakedik berapa miliar oge berapa ratus miliar anu kaluar keur barang anu teu perlu. Memang kanu perluna seueur tapi kanu teu perluna loba. Dalam mun sek dipake kana barang anu perlu we sararea tuh. Beres sa Indonesia teh. Agama bisa maju kabeh. Pake nu perlu kabeh harana. Nu barang penta keur itu keur teu perlu. Dong itu tegas gitu kuduna teh sok pakai bantuan itu bantuan iya bantuan itu bantuan iya atuh da ayeuna mah keur biaya resiko sehari-hari kelas menak mah teu cukup sabulan 10 juta kan itu na ieu na dianggap perlu eta teh nu perlu teh lajeng kanggo represingna ka luar negeri di mana biayana asup tina biaya anggaran pemerintah eta teh ya, sekian puluh juta itu setiap tahun teh aya jatah kanggo keliling dunia refreshing tiket dijamin penginapan dijamin segala dijamin teh. Allahu Akbar gitu ayeuna teh gitu ayeuna teh nu dihandap rakyat duit rakyat engkak aduh Pantar kumaha yaumal kiamah engkak-engkakan lalajo jalma nu ayeuna dihandap engkak-engkakan engke asup sawarga nu ngeunah-ngeunah ayeuna make duit batur engke engkak-engkakan. Ulah urang mah nya. Ulah urang mah. Ulah nu mata gerapek.
nu jara di RT, nu jara di RW, nu jara di lurah, camat, gitu bupati, gubernur, menteri, presiden, sina ngaji azkia kabeh sina make cager kabeh ge. Wah, lamun ngaji azkia mah moal maju-maju, justru kemajuan hiji negara. Dah. Di mana geus nincak kana aturan Allah taala. Hanya kemajuan ieu teh aya kemajuan anu sifatna positif, aya kemajuan sifatna negatif. Indonesia mungkin maju lamun make aturan hawa nafsu, tapi sing ingat kemajuanana kemajuan positif apa negatif. Apakah orang teu karaos ayeuna anak inju urang ayeuna geus jara di pemabok? Na teu karaos ayeuna akhlak-akhlak barudak urang geus kaluar tina akhlak kaislamanana. Naon sababna? Ku sabab kemajuan ieu teh. Kemajuan anu akhirnya negatif, ya. Daya berpikirnya tuh panjang nepi kadinya. Kan ini jadi pengaruh teh naon, termasuk pemerintahnya sendiri jadi pengaruh besar. Seorang camat cicing di hiji daerah jadi camat, otomatis pengaruhnya besar. Seorang bupati cicing di hiji kabupaten, otomatis pengaruhnya besar. Seorang menteri, oke seorang presiden, pengaruhnya besar. Apalagi seorang nu aya di DPR, nu aya di MPR, pengaruhnya besar. Di mana ngomong sekali teh, berem geus sa Indonesia kudu sarua kabeh. Lain gitu, nu aya di MPR mah. Jik MPR hideung kabeh aturan geus. Kitu sanesnya. Itu sadayana. Ada dituntut rakyat kudu mengerti, urang dituntut kudu ngarti sadayana. Walhasil orang di imah di rumah tangga nepi ka sekian ratus ribu teu cukup teh naon nu jadi sababia nu teu perlu sok dianggap perlu. Can urang teh tuh tingali eukeur kulkas listrik teh moal cukup 450 leres. Can ieu teh hayang apan engke teh magic jar can nyetrika sagala rupa kitu aya penghasilan ayeuna ukur sabulan 300.000 rek di mana cukup kitu. Nah atuh sia make hayang kudu kitu. Jadi segala teu cukup tuh. Terus coba lamun ayeuna manu ala kadarna teh pira ge ngadagoan paeh. Molila moal ngadagoan paeh. Itu ge ayeuna teh urang sabaraha poe deui nepi ka paeh kitu tah. Lamun jelema nyaho entong borok mah 10 poe deui kana paeh. 10 tahun deui atawa 50 tahun deui kuring yakin rek paeh. Da salaresna ti ayeuna kudu geus berpikir naon bawahan kuring di mana paeh. Moal terlalu banyak berpikir tentang urusan nu dipakai ku manehanana baju ya. Aduh kuring terek paeh baju kakarak 2 kudu 10 ya. Moal aya na kitu. Kuring rek paeh sementara ayeuna boga imah leutik kudu gede ya dek paeh kuring teh. Engke geus paeh kuring meureun keur batur. Nu capekna kudu kudu kuring. Kuring meureun ulah genah-genah teuing ayeuna usaha tuluy ye meureun subat-sebat ka ditu ka dieu keun bae tong maka ngaji ayeuna mah. Kenalan ulah waka salat enak mah tong ngaji heulanan ayeuna mah sabab nak pandek paeh. So, kuring teh can boga duit keur saha keur batur. Keur saha? Keur batur. Teu boga imah keur saha keur batur, teu boga mobil keur batur sagala keur batur keun urang mah tong ka ngaji ayeuna mah. Kena tinggalkeun heula maca Quran, tong ka milu wiridan, tong getol teuing ka ditu ka dieu kitu. Ayeuna mah neangan duit teh heulaanan, pikirkeun we duit teh keur saha. Pan urang rek naon rek bae aya nu kitu. Oh jelema gelo kitu mah tuh dah kan aya pikiran rek paeh aya mikiran keur batur. Oh komo lamun dibere nyaho urang teh rek maot pamana sekian menit deui geus we geus. Moal aya jalma nu wani nyieun kagorengan di mana manehna dibere nyaho dek maot 10 poe deui geus. Sarana ge soaknya. Soak sarana. Hampura kuring teh hampura teh kitu. Saeutikna teh kitu. Mal ngeunah dahar, mal ngeunah sare kitu. Ngecerek we tasbih. Da urang mah sarek panjang umur teh kumaha tuh. Di mana deui keterangan nu mawi ieu teh keterangan jadi landasan ieu sing apal sadayana kali deui hadena Islam jelema teh di mana bisa ninggalkeun anu
teu perlu geus. Lamun sagala anu teu perlu dianggap perlu geus kurang patut Islam eta. Kan? Ruksak ta Islam teh. Di mana Islam orang hayang hade diajar ninggalkeun anu teu perlu. Tuh. Sagala itu perlu mah, sagala. Lamun perlu keur kumaula ka Allah bral. Lamun teu perlu keur kumaula ka Allah tunda. Dahareun. Nah loba-loba teuing, itu perlu dipake kumaula mah. Bikeunaan sedekahkeun ka batur. Kendaraan, duit, pamajikan. Nah loba-loba teuing. Dedak-dedak hayang opat segala rupa. Tinggalkeun teu perlu mah naon kacape-cape. Lamun teu perlu teu bisa dipake ku maula ka Allah, dipake ngajungjung tinggi agama naon kacape-cape. Kan kudu gudag gidig ka ditu, ka dieu nying hareupan nu manyun, ka dieu nying hareupan anu jebi, ka dieu nying hareupan anu alah. Terus sarantang serenteng dek naon. Ti ditu dituding ti dieu suudon ti dieu alah rek nanaonan ka dieu kudu ngabiayaan ka dieu kudu ngabiayaan coba rek nanaonan coba kan nanaonan capek-capek teu perlu tunda kan tilu atuh teu perlu mah tunda dua atuh teu perlu mah tunda hiji teu perlu mah entong. Saeutik jalma anu kawin teh kalaka namahan doraka. Teu perlu mana make kudu kawin. Engke dina azkiya diterangkeun. Watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin waqtar ajuban fadila. Waqtar azuban fadila. Ku anjeun ayeuna tinggalkeun. Tong hayang boga salaki, tong hayang boga pamajikan, kira-kira teu ngabantu ibadah ka pangeran. Mun ngabantu ibadah pangeran, ngabantu ngajungjung tinggi agama, pek erek hiji nepi ka opat ge boga pamajikan bral. Ari ngabantu mah. Kira-kira itu ngabantu montong, teu perlu. Oh, desak salah. Salah wae. Tos. Gitu. Jam sabaraha? Oh, tos cekap. Wallahu a'lam bissawab.